Assalamualaikum. Cek aing oge di salaman teh kala ngaharuleng heug jararawab. Kalah ngaharuleng terus sakitu ge wajib dijawab. Jeung di hararanap aing ngarek nyumput ngajina ge moal katempo. Uhayyikum tahiyatan atir. We moal katempo nu di dinya aing bari diuk. Bongan teh nararae ka luhur. Uhayyikum tahiyatan atiris salami kasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wa mahabbatan amikatan ila rabbikum muntahaha fa aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karunya lok-lokan itu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dan wal masyhur amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Allah meuli teu hararideng bae diborong ku aing mung mah atuh. Aing mah pokok hayang kaberkahan ku Quran ngarge Quran kararieu cara lah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi tarik ari meunang ngabejaan. Azwajan litaskunu ilaiha. Shadaqallahul azim. Itu dah kudu bari kori mah double sia teh mayar lagi. Aduh. Kang aya mik tembak kan, gaduh mik tembak, kan bisa abi turun ke handap gitu, budi kali itu, aya nya yang berles, nya mik berles. Ala sabilil ikhtisar alikan purwagumadi. Alikan purwagumadi purwaning mirangganing jati. Nah tegenahan ieu teh lakol teh maneh. Alikan purwagumadi purwaning mirangganing jati. Aing ngomong dibayar maneh. Majar manang-manang wis dipeteng yatini ramar wong wis wano
marek wong wis wano marek wong wis wano dening renggalih punara itu salah setelan itu coba itu dung pohonnya telna prak geus baelah sadisadana we alikan purwa kumadi purwaning mirang ganing jati turung tung pakatung tung macar menang-menang wis dipeteng yatini ramarek wong wis wano marek wong wis wano dening rengkalihi punara turung tung pakatung tung geus baiklah aing mah panayagan sorangan paduli teuing macar menang-menang wis dipeteng yatini ramarek wong wis wano dening renggali ipun nara salajengna atuasa kagunturan madu kaurugan menyangkuti piwarang cumarios dina ieu tempat bari kaula teh sepi ku pangarti laib ku pangabisa ngaji nama ngaji masantren nama masantren nanging salenting kabawaning angin kolepat kabawaning kilat abong kenan teh cicing dina hiji martabat kakenaan ko gingsir tungkul enggoning kaluputan tanggah enggoning kelepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajen tara kapake jeung isu ketara kapake jeung eta tara kapake jeung eta tara kapake jeung turung atung tung salajengna tuasa kagunturan madu kornya nang putih piwarang cumarios tina ieu tempat bari kaula tes buku pangarti ku pangabisa ngaji nama ngaji masantren nama masantren nanging salanting kabawan angin kolepat kabawan ning kilat abong kena cing daji martabat kakenan kowe situ tukul goning kaluputan tanggul kebatan sama dikat saja meroba janji sore jeung tapak jeung isuk nu mata kagung semu cukup belum jeung pangampurani teu tatina pribadi teu ieu tempat asa bingung nu teu manghitung tu non margina terus tatos sapaeun ali sapang keur abi saeun salangkungan abi badina yusuatan abi dina ilmu nu mata kabir rek ngagakeun saya sang sacara bisi acara nu kapat desa kadijing ti pakamitan kanggo sulti kampungan teu sapu kesalahan juga nyongkeun apunten aleu ngacang teuing tapi sim kuring bingah urang di oke ibu-ibu oke bapak-bapak oke pemuda-pemudi oke panganten oke anu hajat oke eta sadayana nuju nyanggakeun ieu kabingah sadaya-daya direng-rengan para panitia wabil khusus soibul bed nyanggakeun ieu kabingah sadaya-daya direng-rengan para panitia wabil khusus soibul bed nyatana keluarga besar Bapak Endang Mulyadi sareng Ibu Pupung Oje wabil khusus kedua mempelai Neng Rima Fatmawati sareng Adeni Karim Malik abararingah eta sadayana ireng oge mata kikieuan ge ieu teh banget ku bunga nepi ka jiga doger monyet apa duli teuing da dibayar ieu bararingah eta sadayana nyanggakeun ieu kabingah sadaya-daya tireng-rengan para panitia wabil khusus dina danget ayeuna nyatana adeni dina dinten enjing rek ngawujudkeun kabunga baris ngadaup nangtukeun kudrat Allah anu ta'alluqna kana ta'alluq kokoh beh dituna nu ta'alluq kana sholihi qadim patula patali jeung jodoh ta'alluqna kana ta'alluq kokoh
sehingga ngawujudkeun ieu kabungah ngareah-reah ngaria-ria ulem urang sadayana dongkap kana ieu patempatan katurug katutuk tina danget ayeuna urang sadayana keur ngawujudkeun kabungah bararingah sadayana eta sadayana katurug katutuk bieu teh timnas 0-0 keneh geus menit ka 50 teh can asup hiji jacan eleh ting rek elerek menang bieu teh da memeh naik kana panggung teh bari lalajo heula live streaming can menang bieu teh 0-0 keneh heueuh da abi maresep kana main bola mah jadi ayeuna keur dina danget ayeuna keur ngawujudkeun kabingah matakan sadayana urang wujudkeun kabingah dina ieu kesempatan katurug katutug tahun-tahun ayeuna urang Jawa Barat keur meunang kabungah naon kabungahna Persib juara eta Persib juara bareng juara sakali deui juara orang wujudkeun ieu kabingah dina danget ayeuna kita samakan suaranya sama-sama siap ho ha ye ya ye la 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 bareng-bareng hey la 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 anu tadi sana berarti lain pendukung Persib yo bareng siap la 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 semuanya hey la 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 Persib Bandung itulah namamu Maung Bandung itulah julukanmu ayo Persib bantailah lawanmu kami di sini selalu mendukungmu semuanya bukalah matamu lihatlah ke depan kiri bersuara sambut sang jawara Persib aing juara 1, 2, 3 sadayana hei Persib aing juara Persib aing juara sakali doi bukalah matamu lah ke depan bernyanyi bersama alain bobotoh ya tak rapaleun aing adeuh sang jawara Persib na juara Persib aing juara sadayana bareng kali doi sadayana hei 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 sima aing maung aing loyalitas ulah tanggung nu di kota nu di kampung orang dukung anjir kalau seserian lain bobotoh terame gesan terame jeung lain bobotoh mah terame kuduna bobotoh mah di sarada urang dia mah tersepen Persib euy Allahumma sholli wa sallim wa barik keur ngawujudkeun ieu kabingah-bingah amarwata suta bingah nanu kagiri-giri raja nutungira geluran tenun diharurung urang tunda dihanjuang siang margi ngalokat tengen datang mangsa sampeureun
aduh alayeuh pamugi urang sadayana nu linggih dina ieu patempatan ngahontal sapaat di yaumil kiamah amin. Aing diajak amin kan bika hararese aing mah sugan kudu bari ngagajel ngajina aing mah amin ya robbal gentur kang tinutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal nu katarima ngawiosakeun kawontenanipun ieu kampung anu nuju ta'ziman wa takriman dina raraga walimatul khitan walimatul urus nyatana Deni Karim Malik sareng Rima Fatmawati bersama anjir aya foto urang na foto mah menikah sep eta na foto mah eta asli nama anu bener gitu ngejawab teh na foto mah menikah eta asli nama bae sia mah goreng da aing mah goreng patut ge payu sia lo Bandungonan daripada maneh gelis kasep kita parayu bingah dina ieu kasempatan urang sadayana ngarojong doa sehingga dina danget ayeuna riung mungplung jalmi anu dipalih lebak aya nu palih ditu aya nu di tengah aya nu nyara rumput oge aya palih dieu sehingga dina ieu kesempatan urang sadayana baris ngarojong doa ka kedua mempelai calon kedua mempelai doa nu utami sing janten kulawargi anu sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Padahal abdi yakin ece biasana jam sakieu ece di bumi keur ngaji lain keur naon lain karerek atuh kalah kadarieu rek tolab el rek nyuprih el neangan ridho neangan rahmat neangan el anu tadi cara rape padahal mah capek macap maksa sabab rek neangan ridho mun ngatur kacape sanu capek abdi mah geus 2 poe ieu teh can uih ka bumi capek macap abdi ge capek macap maksa sabab abdi keur neangan ieu rasaan kerek panggih geus saru udon ge jelema jadi abdi ge capek macap maksa sabab abdi keur neangan nuhun mang jawabkeun harapan urang sadayana dilungsuran rahmat sareng ridho Allah dilungsurkeun dina danget ayeuna amin ya Allah ya Rabbal heona alitan heho cik naon pangna urang kudu hirup dina ridho Allah manusia mah dikukuntit kuno saiji naon ajal ari ajal teh naon ce maut ce ari maut ustad heula masyarakat heula nu bener ustad heula masyarakat heula sing tarik ustad heula masyarakat heula abdi mah bobotoh ustad mah di jero imas ya tuh ustad tertinggali muridna tangga doakeun maut geura astagfirullahaladzim ante ustad ente masyarakat ari nu maot nu ngora heula nu kolot heula tadi tukang nginung maneh sia teh ante ngora ante kolot maot tara wawartos heula di dieu maot wawartos heula teu kamari di abdi aya tukang baso maot nepi ka ayeuna tara dagang tukang mukena ge sarua tara dagang nu jelas manusia dikukuntit kuno saiji ajal bulan-bulan kamari mace titos boboran Idul Adha di ten abdi nu maot teh keur usum ustad matak abdi pindah jadi bobotoh teh sieun aing ku maot berurutan teu maot
budak letik langsung maut aya, bro langsung maut aya, najero beteng maut aya, budak keur mejeuna sepulin sagede kieu maut aya, nu mautna budak ora jiga kieu aya, nu mautna geus jiga emak-emak aya, nu emak-emak can maut aya, tapi bakal hoyong teu, hoyong maut teu. Berarti orang dia mah hoyong panjang sadayana nu hadir di dia sing palanjang umur teu maut batur geus maut ieu cina leuweuk we sorangan nu batu. Urang mah lamun dikersakeun maut sing dibarengan ku taat ka Allah subhanahu, mun dikersakeun panjang umur sing dibarengan taat ka Allah subhanahu, amin ya Allah ya robbal. Berarti semua manusia akan orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, nu di kantor, nu di kebon, para pejabat, bapak presiden, nu korupsi, hari korupsi bangsat lain. Jadi kabangsat ngeunahna naon, hari kabangsat raosna naon paeh modar. Jadi kabangsat mah raosna sing kompak, mun paeh mun modar ngeunahna kabangsat bade modar bade siap, modar siap bade iraha. Hiji dua tilu nu korupsi punten nu dipengker disarada sia teu disada ku aing disangka dulurna cirian sia punya menang. Anu teu ngomong modar berarti dulurna cirian tah, nu teu ngomong modar berarti dulurna ceu cirian tah nu gigir, anu teu ngomong modar berarti sia dulurna sia. Hiji dua tilu nu korupsi. Kalau euy beh dieu teu kareungeun euy. Aing bisi dulurna lain kuna naon mata teh. Hiji dua tilu nu korupsi. Anjir bener euy. Sanes wargi sanes berarti leres. Bisi ieu mah. Hiji dua tilu nu korupsi. Bener euy. Sing tarik siap. Hiji dua tilu nu korupsi. Bade mati bade modar. Jadi kabangsat mah raosna nu korupsi. Ngelebok duit rakyat. Nu korupsi. Ngelebok duit rakyat. Ustad Ira ada nyebut modar kalau banyak kaki irang mah kaki kiai modar. Jadi kaki kiai mah raosna pup, kiai raosna pup, kiai ulama ustad ngelebok duit rakyat. Pusdar budaknya, pusdar aya pusdar. Aduh, aing tempatkan diri orang supaya geus abi dibuka jaketna cek panas. Jadi rewasnya kurangnya tong ngaralamun matakan ari ngaji ieu mah ngaralamun akan tiba semuanya pada waktu kematian. Maka hirup orang tempatkan aya dina ridho Allah, rumah tangga tempatkan aya dina ridho Allah, usaha tempatkan usaha supaya aya dina ridho Allah, nu boga pangkat tempatkan kapangkatan supaya aya dina ridho Allah. Naon rupi hal berikut kabodohan urang, kamiskinan urang, katepayaan urang ge da eta ge sami alat keur menggapai kana ridho Allah. Kumaha cenah rumah tangga supaya aya dina ridho Allah? Maka abdi ka adeni rek ngabejakeun pait dina rumah tangga, lain ngabejakeun amis. Jadi sagala rupa ge reret mah pait lain amis, da amis mah tujuan. Kabeh ngadoakeun sakinah mawaddah warohmah eta mah tujuan. Saha nu teu hayang sakinah mawaddah warohmah lamun dina usaha
pan sukses mah tujuan, menang bati gede tujuan. Maka ketika dalam satu hal ulah ngareret kana ame sungkul tuh reret mah pahit siap dan nalika didoja kuno pahit. Nah maka abdi ka adeni dina danget ayeuna rek ngabejakeun pahitna dina rumah tangga bahwa dina hirup teh aya 4 godaan. Sakumaha ulama ngabewarakeun al fitnatu arbaatun, fitnah teh kabagi 4. anu kadituna aya buruh ti ulama, saur ulama pasoro aliman mahiron bakal jadi alim anu mahir ngan kudu siap nandangan kana fitnah anu 4. Hiji aya fitnatul iyal. Naon fitnatul iyal teh? Fitnah rumah tangga. Nini mana, aki mana anu teu pernah pasea dina rumah tangga. Ece aya nu teu pernah pasea dina rumah tangga? Aya teu? Abdi mah romantis wae Pak Ustad, pret demi Allah aing teu percaya. Pak Ustad cenah matak nyarita kitu ge sok pasea osok. Malah abdi mah lamun heubeul-heubeul teu pasea teh sok janjian. Heh? Neng asa geus heubeulnya teu pasea. Nah cenah make jeung sono kana pasea teh sabab lamun geus pasea teh sok geunaheun. Si oconya ujung seuri sagala we tukang paseanya. Naon sababna cek? Pasti dina rumah tangga mah ngaran pajamendud jamendud bakal ngalaman. Rek gede rek leutik pasea gede pasea leutik bakal ngalaman. Persiapkeun mental eta teh ketika datang fitnatul iyal. Persiapkeun mental ketika datang fitnatul iyal. Solusina supaya ayeuna bisa menghadapi karena konsep fitnatul iyal, fitnah rumah tangga eueuh deui lintang ti tumarima dalam artian qanaah, dalam artian kudu takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Qanaah teh naon? Tumarima. Tumarima kumaha cenah tumarima? Kan kieu cenah tumarima teh dina rumah tangga mah ya adeni sataun mah sabulan romantis keneh, 2 bulan romantis keneh, 3 bulan 4 bulan karakter masing-masing bakal kabongkar. Adat pamajikan bakal kabongkar, adat urang bakal kabongkar ku pamajikan. Teu mustahil aib oge bakal kabongkar. Ulah nyebutkeun kaduhung didinya konsep tumarima ieu mah ece mah nyebut kaduhung hat ka incu aing kaduhung baheula kawin ka aki sia padahal bola nu ngadeukeutan teh bupati aing teh anak ajengan polisi dasar kudu sangsara we kawin jeung aki sia harna nyebut kaduhung ece geus incuan. Jadi jangan sampai ada bahasa kaduhung aing kawin ka sia. Kaduhung aing kawin ka. Ulah nyebutkeun kaduhung. Model abdi Pak. Teu nyebutkeun kaduhung ketika aya kagorengan masing-masing nu kabuka. Ayeuna mah moal wara kabuka sabulan, 2 bulan, 3 bulan, can wara kabuka satahun kemudian bakal aya aib anu kabuka, kagorengan anu kabuka. Didinya kudu siap tumarima. Tumarima itu matak abdi mangonci lamun geus aya kagorengan kitu nitip adeni lamun aya kagorengan pamajikan komamun aya pamajikan mah lamun aya kasalahan dina rumah tangga abdi nitip ulah wara bebeja kakolot gegem teureui heula ku nyalira bereskeun heula ku nyalira. Kenapa saya mengatakan hal sedemikian rupa? Karena teu saeutik runtag rumah tangga kulantaran kolot campur tangan kana rumah tangga budak. Deh dina hatena mah aya nu tepuk tangan betul cenah hatena mah aing ge nyaho teh loba korban katingali beungeutna ge teh.
kalau terlalu campur tangan karena rumah tangga budak matak nih HP dina rumah tangga mah salila bisa keneh diomean ku sorangan mah ulah ngabongkar aib rumah tangga sumawona dugi ka batur dumeh kolot sorangan ge ulah naon ieu teh ketika ayeuna aya kagorengan anu kabuka tarimakeun du disebatkeun dalam artian qanaah teh tumarima narima karena kekurangan pan kalebihan mah eta mah tujuan hayang nu geulis nu kasep tujuan hayang nu beunghar nu sukses eta tujuan reret pahitna ketika pamajikan goreng adat ketika pamajik salaki goreng adat tarimakeun konsep qanaah nu matak ayat wasiat takwa kabawa kana khutbah nikah ratusan ayat beberapa ayat wasiat takwa ditempelkan karena saban-saban khutbah begitupun dina khutbah nikah ketika Kangjeng Nabi nikahkeun putrina Siti Fatimah Zahra ka Sayyidina Ali khutbah nikahna ya ayyuhalladzina amanu taqullah takwa anjeun ka Allah di antara takwa teh qanaah teh naon tumarima. Nah terjadi fitnatul iyal teh kulantaran loba dina rumah tangga teh teu marima kana kaayaan nah make jeung teu marima kana kaayaan dina rumah tangga nah sok ngareret kana rumah tangga batur nu dijadikeun contoh lamun batur dijadikan motivasi masae tapi lamun batur dijadikan ayeuna sirik pidik tak ieu nu matak nimbulkeun fitnah dina rumah tangga dabongana hirupna teu kaok nempo batur maju di ditu ieu mah dijauh mah kitu lamun baturna maju manehna ngagolak di ditu ieu mah dijauh. Jadi lamun aya tatanggana kabeli kulkas langsung ngareret di luar begitu mobil ngalewat katingali kulkas langsung keluar nempo merek merek nage Sanyo goreng Sanyo mah abi mah isukan meuli politron manehna can gablek salakina datang tiung dibuka sesebred bapana bieu masih eceu eta meuli kulkas aing hayang kulkas tiba heula can kabeuli ieu kamari usum kurban daging beak langsung da teu gablek pleaser ari kahayang teh teu gablek oge atuh teu kabeuli tuh manganyukeun ayeuna teh sakedeung deui usum halodo teh ngeunah lamun nginum cai es teh kudu meuli karingieun aing tiba heula hayang cai es nganotor betina keran siapa eueuh kahai di mana teh dijauh tanggana meuli emas 5 kilo riweuh emas teh dibawa di rotinan ka masjid atuh balik teh tiung dibuka sesebrit ka calakina bapana bieu masih ece eta biar make emas teh sakieu ari aing teh sajenil-jenil acan pan aing ogah yang bajiga batur make gelang ari eta manehna leungeun make naon ieu mah lain gelang sia ieu mah karet gelang padahal ece saya kene karet gelang moal luntur paling ge pegat lah lamun di 10.000 saos lah. Di mana? Di jauh. Omong meuli emas teh pertengahan rewah. 2 bulan puasa teh digular gilir we hayang buru-buru lebaran. Kan hari lebaran mah momenna heuh sagala anyar. Pan hari lebaran mah kan usum sagala anyar, baju anyar, pamer sendal anyar, tiung anyar, sajadah anyar, mukena anyar. Emas anyar datang teh takbiran Idul Fitri emas dipakai KB batu ali dipakai KB wah 5 ali teh 5 anana dipakai daya teh ini ka masjid kumaha carana mawa sajadah gala-gilir eta ngadak-adak teh hayang ngorong sajajalan rek ini ka masjid ngan ngorong we
Begitu takbiratul ihram tadi masjid barokah usolli sunatan li idul fitri rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Tempo sasalaman acad-acadan ojo hampurannya lahir batin dunia akhirat hampurannya hampura eta hampuraan ngan kieu we lempang ka jalan deh eta aya tukang lotek eta nanya lotekkeun nepi ka kulima anana mai calan lotek ieu teh nu atahnya ieu nu asak sabaraha teu nyahoeun nya tukang lotek leuwih beunghar boro-boro emas nu dipake huntu lagi padahal geus diganti ku emas cek tukang lotek mending ngeunaheun ngajawabna teh naon mah naroskeun lotek muhun sabaraha panuntuna geus emas di ngajawabna teh goceng lotek goceng nuntuna geus emas lotekna goceng. Wah, sia leuwih beunghar. Di ditu mah di jauh. Ada itu aing mah. Mulai tah. Mata konsep dina rumah tangga mah teu aya deui konaah. Pak Ustad, kabeh dieunnakeun teh geuning kapangih. Boga salaki teh gede amek, aya nu salakina gede amek. Boga pamajikan teh cenah abdi mah bawel celemeng gandeng, aya nu pamajikanna celemeng bawel. Gandeng di imah unggal poe aya di subuh kaneh gandeng aya ayeuna teh keur usum gandeng da ti jam 5 teh atuh da sakolana setengah 7 pan ayeuna mah jam 5 teh geus diharudangkeun di imah teh gandeng aluh di imah teh tapi alhamdulillah salaki saha teh pamajikan saha teh Kang pamajikan akang pira ku pamajikan urang alhamdulillah. Jadi boga pamajikan gandeng celemeng teh awewe mah da gandeng celemeng teh ngaleungitkeun stres teh nya. Ngaleungitkeun karungsing nya nya. Jawab sia eueuh bah ku aing dibelas ya. Jawab. Eueuh awewe mah mata loba ngomong celemeng teh ngaleungitkeun stres nya nya. Aing teu ngajawab aing mah. Nya nya. Tah, jawab. Awewe mah mata gandeng celemeng teh ngaleungitkeun ka stres nya nya kulantaran nu ngapoe awewe mah teureun barang gawe nya nya awewe mah teu mimiti udang subuh teh pan langsung ka kana seuseun langsung ka kana ngomah wadah nya nya beres ngomah wadah teh oce teh langsung ngalakan legap kana sapu langsung sasapu langsung ngepel nya nya langsung oce teh geuning langsung ngomah langsung ngaheur cai da ngahudangkeun budak nu sakola nya nya langsung oce teh ngauapan budak keuningnya nyieun sarapan nya nya kadang-kadang oce mah poho kana sarapan torangan nya nya harapan lu cuma kadang-kadang sesang nguapan budak gitu nya belum belum nulutik ceurik lompat heula ka kamar pas ditingali modal nguapan deui belum dibuka ngorekeun la pemper belum tai budak kahuapkeun belum apa memang can begitu datang setengah 7 cai itu cengan turun ke sekolahnya tehnya can boga budak leutik anu ka PAUD teh bari nganterkeun sekolah teh terus ka PAUD tehnya kadang-kadang meme ka urang teu kaburu ka PAUD dipepekeun ka ninina nya tehnya mama tuh miape budak ka PAUD teh anterkeun ku emak matak ayeuna mah di mamana sia ayeuna mah ninina jeung incuna teh sakelas di PAUD Allahu akbar ya Allah ya Rabb balik di sekolah geuning euceul langsung inget kana poeun nya nya leres teh moekeun susuha kerek-kereup budak nu leutik rewel mata Kang awewe mah loba ngomong ge wajar cicing si awewe pangmeunangkeun ku aing cicing awewe mah matak loba ngomong ge wajar tong saruana tingakeun mun awewe keur celemeng kitu teh tutup telinga aja Pak menik mau ngareunge karena curahan pamajikan lain mau ngareunge da ku ngapoe teuing mah linu mata api-api teu ngareunge we aing oge kaneng di imah teh tapi wajar tong sarwana ketika lalaki ketika awewe keur udat adat anguran mah syukuran ka Allah alhamdulillah ya Allah ya Rabb abdi mah dikersakeun boga pamajikan teh bawel
bawel celemeng gandeng tapi abdi mah muji syukur alhamdulillah boga pamajikan celemeng bawel teh da abdi mah kamari STB can kapeser TV LED na can kapeser daripada sepi abdi marek nyetel nu aya we meh haneutun gitu Kang syukuran konsepna di dinya naon tong saruana Ustaz abdi mah cenah dikersakeun boga pamajikan teh galak aya nu salakina aya boga salaki teh galak aya nu salakina galak aya sarem dikasieun aya salakina aya salaki saha teh salaki ucup kira ku salaki urang syukuran ka Allah alhamdulillah ya Allah ya Rabbana abdi mah dikersakeun boga salaki teh galak serem pikasieun tapi abdi muji syukur alhamdulillah boga salaki galak serem pikasieun teh da tik baheula hayang ka kebon binatang teh cumpon abdi teh ninggal maung matak daripada teu aya abdi marek ninggal nu aya we etang-etang ninggal maung pelong salaki keur ngada teh si akang terubah keur jadi singa aduh pan salakina teh geus apal kana teh mane manger cenah di geus ngada teh kelakah sok ngaheureuyan pas nyingsat ayeuna calanana pas nyingsat ayeuna sarungna aya tapak budug si akang keur berubah jadi macan tutul aduh alhamdulillah itu konsep eta teh di rumah dina rumah tangga konsep dina rumah tangga jadi tong saruana komo keur istri istri mah di satu sisi jika dilemahkan secara hukum agama tapi derajatna leuwih mulia tibatan lalaki secara hukum syariat ayeuna siga nu diwilah-wilah tapi kamuliaanana ternyata istri mah langkung-langkung ti pameget menang saha ieu istri dimuliakeun jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon sababna teh sabab baheula istri waktu teu acan Kangjeng Nabi lahir dina masa-masa jahiliyah istri hanya sebatas menjadi budak seks saja lamun lahir orok istri sakira-kira orok pigeuliseun dikukut lamun sakira-kira orok pigoreng patuteun dipencit dibabetkeun ka laut baheula tapi jasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama Kangjeng Rasul ngangkatkeun darajat istri mata Kangjeng Rasul kabojo nyalira ge teu wantun nyebatna naon Kangjeng Nabi kabojona nyebatna naon oco mah inung maneh oco Kangjeng Nabi kabojona nyebat naon jadi sarada atuh meh capek salarea jadi Kangjeng Nabi kabojo nyebatna naon ya Humairoh naon cenah Humairoh teh naon wahai bunga ros yang kemerah-merahan wahai bunga ros yang kemerah-merahan sebab Siti Aisyah bodas kabereng-berengan dipanggilna Humairoh wahai bunga ros yang kemerah-merahan Humairoh romantis Kangjeng Rasul kabojo nyalira ge nyebatna bunga ngaran kembang euceuk ge ganti gorowan ku salaki teh hayang jiga Kangjeng Rasul kitu Pak hayang jiga Kangjeng Rasul gorowan ngaran kembang Bapak enjing mah hayang jiga Nabi atau gorowan abdi teh ngaran kembang wace cumponan ku bapak cumponan kumaha cumponana wahai bunga jawer kotok mulai jawer kotok cenah Pak Ustad heupan ari Humairoh mah bodas kabeurem-beureman ari oco hideung ka kagedeg-gedegan nyameuceuh we jawer kotok mah alah ya Humairoh wahai secara hukum jika nu pilih kasih tapi secara kemuliaan istri mah ye ulah bujeng-bujeng ning barang damelna ternyata dongkap panyawat sasihana oge istri mah ganjaran head nu sok head saha istri nah eta lain ganjaran
tok taroskeun ka pangarsa sakeclak tina getih head nyiparatan kana 10 dosa amin kitu lain ngaharuleng ari maneh pan ieu ge hayang amin datang antara men sakeclak tina getih head nyiparatan kana 10 lamun eceuna nalangsa sedih tinggalin ibadah astagfirullahaladzim kuduna maca Quran eureun maca Quran rek salat pek teh datang astagfirullahaladzim kuduna ngaji eureun ngaji jatah ngaulaan kanu jadi caroge astagfirullahaladzim bapana hampura keur datang bulan istighfar nalangsa rek rotinan ke masjid astagfirullahaladzim eureun rotinan puasa astagfirullahaladzim batal puasa istighfar sia teh istighfar maneh mah bunga datang mente bebas saminggu moal salat mata kudang taparawan mah komo jam 7 bongkena keur men sia sedih kulantaran eta nu jadi kiparat kana dosa teh nalangsa eureun ibadah alhamdulillah ta eta kamuliaan istri datang kana poe Jumaah kamuliaan Jumaah ayeuna di saha di Pameget naon sababna panu Jumaah mah Pameget istri teh Jumaah kabagian kamuliaanana padilahna ngaleuwihan tinu Jumaah naon sababna uih Jumaah geus ngantosan munggah haji jeung umroh uih Jumaah geus ngantosan pahala nyium ajar aswad uih Jumaah geus ngantosan aya pahala surga naon wae hiji uih Jumaah ngabandingan kana munggah haji jeung umroh ketika ece nyuguhan anu jadi salaki munggah haji jeung umroh tah uninga meureun eta mah sering ngadangu nya nyuguhan nu kadua pahala sarua jeung nyium hajar aswad naon nyium panangan osok tara katingali da bebeungetan lagi hiji panangan dina hadis anu sanes naon wae anggota badan nu dicium ayeuna ku istri sarua jeung nyium hajar aswad terutami lamun dina dinten Jumaah panangan nyium hajar aswad lamun dina dinten-dinten tertentu atawa dinten naon wae anu teu kabatas ku poe nyium tarang salat ieu teh sarua jeung nyium hajar ari hajar aswad ayana di ka Mekah teh ngantrina 20 tahun ongkosna teh genep ongkosna 58 juta pengajuan abdi kamari pun biang pun bapak CF 50 juta pelunasan 64 juta duaan kadieu ngadamel paspor lagi ka Tasik abdi 64 juta pengajuanana 50 juta ka Mekah na mahal ngantri nalila hayang tereh ku umroh kudu boga duit 50 juta hajar aswadna aya di Ka'bah teuing bisa nyium teuing henteu teuing kana nasibkeun teuing henteu sedengkeun dina hadis qudsi nguningakeun jalmi sakali nyium hajar aswad saru haram jasadna keuna ku seuneu neraka jadi lamun urang kungsi nyium hajar aswad maka haram jasadna keuna ku seuneu neraka ari ece teu sadar eta di imah gugulutukan hajar aswad mata pak balik ti dieu pak nu pamajikanna aya di dieu pak sing pinter pak kodeuna pak sing pinter tarang bukakeun bari nyagideug hajar aswad hajar aswad hajar aswad lamun nungguan pamajikan hidang mah parek ira hidangna iwal ti ku urang kodoan hajar aswad hajar aswad da ira hidangna tu pamajikan mah moal hidang da apal katerangan mana hidang mah harareng teu gengsi nu era teh matak urang pas kali di pas kali dia hajar aswad balik ti dia praktekeun ceuk
tewak salaki teh bapana dia kentarang naon maneh teh pan dia cek ustad maneh mah balik ngaji teh kalah beuki edan datara aduh ajeng nyium hajar aswad ustad cenah upami susulumputan wios teu nyahoeun salaki nyium tarang salaki cenah da abi teh era lamun susulumputan wios daripada henteu mah wios matak lamun salaki keur tibra intip tibrana katingali sup ka kamar ece api-api intip can kerek ulah warasup lamun geus katingali kerek sup kunci kamar begitu geus dikunci kamar ngereret salaki kerek bari calangap anjir itu hajar aswad jika ririwa hoken baik deketan lapan begitu rek nyium salaki hudang wah naon dia teh naon datara tah kaberkahan dina poe Jumaah aya di istri aya nyium panangan nyium hajar aswad tarang nyium hajar aswad nyuguhan nyium hajar aswad matak balik Jumaah teh papageun hiji eta nu katilu kaunggulan ke istri dina poe Jumaah nyaeta ketika istri memeh nanaon seuri mapageun salaki kana lawang pantok dina hadis qudsi nguningakeun hari Jumaah ketika istri memberikan senyuman terhadap suami sakali seuri diganjar ku Allah surga sakali kieu ceuk bapana surga lamun dua kali lipat bapana lamun 3 kali lipat bapana matak isukan poe Jumaah ngadak-ngadak pamajikan akang dia kitu bapana menikah saya poe Jumaah teh bade mamam bade memem buru gerak ka kamar takang lamun geus kitu bawa ka rumah sakit jiwa udah kitu-kitu teuing mah edan pan geuning dina hukum dulu jen kan wa yajibu alal mar'ati aidan dawamul haya mayangkeun isin kadituna aya watarol qalilu minhu katsiron kudu nganggap gede kana naon pamere salaki jadi lamun ku salakina dibere duit 10.000 ku ece kudu bisa dianggap 100.000 bisa duit 10.000 dianggap 100.000 bisa duit 10.000 dianggap 100.000 bisa nyah henteu 10.000 mah nya 10.000 geuning aya watarol qalilu minhu katsiron kudu nganggap gede kana naon pamere salaki ketika salaki keur eueuh usaha keur teu jalan dagangan teu laku digawe dipecat nu nginyeum eueuh nu mercaya salaki boga duit 20.000 daripada dipake meuli udud wani kene dibikeun ka pamajikan bari hampura mah hampuranya ya resiko ngan 20.000 mahikeun nya maknya apalkan keur eueuh urang teh ceuk canak ku ece teh artos teh hatur nuhun bapana katampi pisan ieu artos 20.000 ngan mahikana naon tetapi urang akalan da beas teu meuli pelak cengek aya nya urang saakal-akal wayahna bapana dinten ayeuna tuang teu jeung nanaon nikmat lamun tu marima nalika keur eueuh ari maneh mah lain teu kaoperasi ku tekor teh maneh mah yeuh tuman dibere 100.000 gubrak 50.000 memeh narima ge kan maneh teh manyun heula tama wayahna 20.000 tah 100.000 moal moal 200 tah 300 1 juta 10 juta tuh tah nah eta teh jelema teh kitu wae sing goreng eta mah ti dituna geus kitu saumur-umur aja sing goreng geus kieu
aing mah. Ya Allah, watarol qalilu minhu katsiron. Kudu nganggap gede kana pamereh salaki. Pan tadi konsepna naon? Qanaah. Ari qanaah teh naon? Ngalap cukup kudu aya teu ngarasula. Insya Allah. Dah. Hiji ta konsep. Matak aya fitnatul ayal, fitnah rumah tangga. Nu nomor kaduana aya fitnatul kaum. Naon fitnatul kaum teh? Fitnatul kaum teh nyatana fitnatul kaum teh nyatana fitnah rumah tangga. Abi rek naros ka urang dieu. Cung anu teu pernah pasea jeung tatangga. Berarti ada ini bakal pasea jeung tatangga bakal. Mental kudu dipersiapkeun. Heueuh nya euy, tak kitu engke teh. Begitu ngambah rumah tangga teh ada nih. Begitu ngambah rumah tangga teh aya fitnatul kaum, fitnah ti masyarakat. Abi rek nanya ka urang dia, pernah teu pasea jeung tatangga? Alhamdulillah Pak Ustad. Abdi mah tara pasea ece tara nyieun pi omongeun. Bapak tara pasea padahal sapopoe di imah. Tapi ulah salah, bakal aya nu ngoreksi nu ngotek-tak kena kesalahan urang. Leres tata. Leres tata cik. Aya nu istri sapopoena di bumi tapi diomongkeun. Cara ricing cek aing oge nya. Namun sababna rumasa ngaran pasea jeung tatangga mah paranti. Bakal lain paranti, bakal. Aya nu ngaranna fitnatul kaum. Apakah ieu kanu rek ngambah rumah tangga hungkul? Sanis. Sadayana bakal. Dibejakeun kanu rek ngambah rumah tangga aya fitnatul kaum. Matak lamun salaki na pasea pamajikan kudu siap jadi peredam. Bapana entong lah tong dilayanan kan bae yos teu kudu pasea jeung itu kan bae tong sareuan tong yos. Pamajikanana pasea salaki kudu jadi peredam. Naon? Mabar? F. Hah? Mun pamajikanana pasea salaki kudu siap jadi peredam. Neng, tong sareuana geus tong sareuana. Lain kieu. Saneng nu pasea, sioco itu tuh. Lawan. Kemun salakina turun, aing ge turun. Konsep rumah tangga goblok lu kitu Pak. Salaki guguan kana pasea pamajikan. Goblok ta rumah tangga jiga kitu. Tong kitu na rumah tangga mah kudu siap. Naon sababna? Geus konsep. Bakal aya fitnah ti masyarakat. Bakal aya fitnatul kaum. Apakah ieu kanu rek ngambah rumah tangga hungkul? Sanis. Keur urang sadayana dina pemimpin Pak RT aya, Pak RW aya, pangersa Pak Kiai nu mimpin tokoh agama araya. Punten Pak RT. RT dupi gaji RT sabaraha? 350 250 per 3 bulan. Sabara urang RT anu geus pernah ngontrog ka imah? Leres? Keur usum BNPT, keur usum BLT, PKH anyar, RT riweuh diomongkeun. RW riweuh diomongkeun. PRT aya PRT? So. Lamun ngitung kauntung RT, aya kauntungan naon jadi RT? Leres. Lamun teu niat ibadah rek ngalah kauntungan naon jadi RT? Jong kuli sorangan, jong dagang sorangan, jong gawe sorangan, gede kene gawe sorangan. Tapi negara itu kan kudu aya nu ngatur. Panghandapna nu ngatur negara adalah RT. RT itu adalah presiden kita, satu RT. Leres Pak RT? Teh pengantar mana ka desa. Teh nuhun
nuhun nuhun we matak RT di abdi mah bararegang penting nuhun teh dia begang mentok mentok kan sakadeng dia bakal begang sok lamun rek ngatur kauntungan rek kalah kauntungan naon dalamun teu niat khidmah di negara lamun teu niat khidmah di umat di masyarakat teu niatan ibadah rek ngalah kauntungan naon jadi RT tapi diomongkeun anak ulah salah Pak RT hareupeun loba jelema anu sumuhun dawuh satu kangen bakal aya nu ngomongkeun mi HP Pak RT ulah pilih kasih sae goreng oge eta masyarakat urang konsep ti Kangjeng Rasul. Hah? PRW aya PRW? Aya PRW? DKM Kiai aya? Usum kurban, usum zakat fitrah, usum kurban kamari. RT, RW jeung Kiai riweuh diomongkeun. Sawareh kabagian daging, sawareh kabagian tulang, sawareh kabagian jeroan, daging saeutik ewang, RT RW panitia DKM jeung Kiai diomongkeun. Mana dagingna ieu teh? Aing teh kabagian. Oh, geuning itu sirahna ka imah ustad. Ping-pingna cenah itu saping-ping ku ustad. Oh cokorna geuning itu ku RT jeung ku RW siang ngagaji kita babel sia teh Kiai riweuh diomongkeun budakna bisa ngaji di dinya bisa maca Quran di dinya dididik di dinya jampe wudu bisa di dinya tempo aya udunan tahunan rek naikkan kelas dipentalah udunan wayahna wali murid 300.000 ewang darek perpisahan dipenta 300.000 jika nu kabangsatan goblok ta masyarakat gitu Pak Kiai di ditu ieu mah dijauh tempo aya rujuk aya rajaban aya pembangunan masjid wayahnanya sakaka kudu 5 juta kumaha kelas aya kelas 5 juta aya kelas 2 juta aya kelas 1 juta riweuh sia diomongkeun bari Kiai teu ngahakan RT teu ngahakan kamaslahatan keur maranehanana eta Kiai beak diomongkeun goblok cenah Kiai teh nya euy nya main pi duit wae segala rupa teh muludan duit deui rajaban duit deui muharam duit deui goblok sia ka Kiai ngajadi mintu budak sia bisa ngaji di dinya bisa maca Quran di dinya ari sia karena pendidikan umum teh hitungan karena nguliahkeun teh hitungan karena sakola teh hitungan ari ka Kiai sia hitungan goblok sia son aing mah kana son nyarekan ge anu di goblok-goblok ge baheula teh ka Mekah ye ge son ka Mekah tah sing Pak Kiai ku aing pangmeunangkeun lah di ditu ketang ieu mah di jauh lain di dieu lain Masya Allah tapi kan Kiai RT RW sadar HD nu sadar mahnya HD goreng masyarakat urang nu jadi tokoh agama tong pundungan ku masyarakat menjadi pamimpin tong pundungan ku masyarakat saya mengundurkan diri tong teh eleh berarti tah terjadi ibadahnya nu jadi RW tong pundungan saya mengundurkan diri we eleh tah ibadahna moal jadi lanjut kemudian lamun aya program-program anu alus lanjutkan ingat aya nu ngewa aya pahit aya amis aya pahit di mana aya mamanis di dinya aya kokotor aya lawana Kiai karantina diomongkeun Allah ya Rabbi di ditu mah dijauh geranya dijauh mos ka Kiai mos ka Kiai yang sakarat ka Kiai heeh aya Pak RT ge da teu wani ngalewatan Kiai RT ge ngahaja ngahudangkeun tuh kacenah ka Pak Kiai pangnempokeun sakarat aing malam Jumaah kamari tah
dihudangkeun jam 2 peuting kita mangneangkeun sakarat. Ustaz cenah itu pang ninggalkeun depan malam Jumaah Pak. Kemanya aing teh boga hadas kudu yang sakarat. Teu nya aing teh adus heula tuh. Gadageun pisan. Papaksa tuh urang teh. Hade goreng oge masyarakat urang. Hoream sakumaha hoream tunduh sakumaha tunduh dipaksakeun da masyarakat urang. Leres gitu. Nah, hargai ulama, hargai kiai. 2 aya fitnatul kaum. Nu nomor 3 aya fitnatud din, nu nomor kaopatna aya fitnatul aulad. Fitnah tina agama jeung fitnah tinu jadi anak. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Si Udin datang kepadaku saat itu malam pukul 7. Dia bertanya doa bahagia. Ku jawab inilah doanya. Sadayana Robbana atina. Sakali deui Robbana atina. Waqina. Lalu esoknya si Udin lagi bertanya apa saja doa masuk surga. Dan ku jawab ente banyak tanya. Ku jawab inilah doanya. Robbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sadayana Robbana atina. Waqina adzabannar. Satu biru, satu hati, satu bendera kita mendukungmu. Satu biru, satu hati, satu bendera kita mendukungmu. Persib Maung Bandung, Persib Maung Bandung, Persib Maung Bandung. Oh, Persib Maung Bandung, Persib Maung Bandung, Persib Maung Bandung. Oh, 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 oh. Teraskeun, teraskeun. Sajam can, sajam atos, tos sajam. Naon tamahan deui? Siap. Sok lebih ke jam sabaraha lah siap. Karunya isukan panganten rek angkat.
Tapi lamun diajak lebih ka subuh siap aslina ieu teh bikalohor kagok lah siap isukan nepi ka 3 poe ting nyambung abi di ditu lah siap 4 poe di aing ngaji siap 4 poe ting ngaji teu eureun siap alhamdulillah katinggal nuansa urang dieu mah gartol ngawadul nu nomor katiluna aya fitnatuddin fitnah nu bijilna tina agama adeni gara-gara salat bakal bijil pasea salaki pamajikan jeung mitoa jeung dulur jeung baraya gara-gara puasa gara-gara beda paham pasti eta bakal kudu waspada nya ieu fitnah dina rumah tangga teh 1 2 aya ti tatangga 3 aya fitnah nu bijil tina agama waspada istighfar buru-buru ingat kadinya nu nomor katiluna aya fitnatul aulad teh naon fitnah tinu jadi anak kolot mana di dia cung ibu rama nu teu pernah dirungsingkeun ku anak kok anak teh pamenta aya doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama aya doa minta keturunan teh jadi qurrata a'yun perhiasan jadi qurrata a'yun teh lamun bener dina atikan jeung didikanana tapi ulah salah persiapkan mental ketika geus datang fitnatul aulad fitnah tinu jadi anak adeni ulah wara-wara bujeng engketos bro kadang-kadang di doja kudu jadi anak memeh bro naon nyiram heug nyiram nate olo-olo bapak pernah dipangyiramkeun ku bojo anu olo-olo tapi ku bapak dicekek henteu tapa majikan moal pak naon sababna ini adalah hasil saya ini adalah buah daging saya lamun teu sadar kadinya hayang nyekek ka pamajikan pak tengah peuting gerang ngahudangkeun menta nog asin pak aing ku kurilingan kana motor tengah peuting teu manggih nog asin alhamdulillah nate katulungan isuk-isuk jam 8 aya nu ngirim tinu maot pak aduh salamet aing ketulus ngacaina budak nu paling rungsing bau salaki sok aya nu nyiram bau salaki aya pak kalaman sup abdi ka kamar sare gigireun nyamperkeun boro-boro ka nangkep karek nangkep sautik lamun dipikir secara nafsu aing hayang nyekek ka pamajikan tapi henteu 4 bulan pak abdi mah pak pamajikan di luhur aing dihandap sabar we naon sababna ieu tah fitnatul aulad fitnah tinu jadi anak kadang-kadang lain ka salakina hungkul akina saruha ngadoca da ieu mah hayang dipanggulikeun bakaka ku akina hayang ti akina melaan tengah peuting nganterkeun tah coba lamun keur teu nyiram dianterkeun moal caduk tah moal minantu tapi kulantaran keur nyiram digugu tengah peuting nu paling aneh hayang buah ngora eceung ngadangu buah ngora nama teu anehnya abdi ngaos di Majalengka keur can pati usum buah tapi milari cengkir buah cengkir ngora bawa ka pun bojo ieu lain babetkeun bari hareupeun beut dibabetkeun teh lain sabarkan aku ya Allah sing sabar ya Allah tah nganepak dada we mawa deui buah kaweni ngora ieu lain sabarkan aku ya Allah mawa deui buah naon teh si malakama heueuh
si mana lagi ngorak babetkeun lain ku amak-amak teuing dibabetkeun hayang kumaha atuh ieu lain itu lain ceurik pangagukuk lain nu kitu sing sumpah Pak sok di dieu sanu teu sieun ku pamajikan ngacung lah misa ka dieu nu teu sieun ka dieu nu sieun cik hayang nyaho aing mah pamajikan keur nyiram ceurik aing nepi ka sujud hampura aing rambut keur gondrong tang nguripit ka dieu tang hayang nu kumaha hayang buah ngora nu katingali ngajualna masalahna di mana pan aing teh gablek tangkal buah ngemut di mana ya Allah hayang katingali ngajulna abdi emut oh sate acan bumi pun bapa di Cihanjuang aya tanah kosong dugi ka ayeuna ge aya tangkal buah eta buahna leubeut garora keneh dah keur can pati usum teh gitu abdi emut oh aya buah di Cihanjuang di pun bapa hayu urang ka Cihanjuang aya di pun bapa biur abi nyanak motor kerek di jalan keneh buru turun mawa gantar geula acur masalahna lain buah ngorana eta buah nu batur secara tidak langsung ieu si utun jeung pamajikan nitah aing ngabangsat Pak aduh dak kulantaran je atuh itu geura hayang katinggal ngacur canda ku abdi ganteng tepok cenah ku abdi tepak ku abdi buah cek buah teh bulan nyungkeun buah cek buah teh mangga bukan buah mangga ajul ku abi dua lumpat bawa kapun bojo pesona dipesek diletak dibabetkeun hareupeun beungeut Pak tidak nafsu gimana aku ini tidak nafsu gimana guys tapi kan iya buah darah daging urang nyabar maneh nu jadi masalah itu tadi buah menang mau kumaha bisa jadi mamala ya kabudak ngadahar barang nu teu halal aya katingali da tanahna bade diical dugi ka ayeuna can pajeng eta tanah teh aya nomor WA na telepon ku abdi nomor telepon Bapak ieu nu gaduh tanah di Cihanjuang caket pasantren muhun ieu saha abdi putrana Pak Kiai jam-jam oh kumaha Bapak teh nu gaduh tanah muhun ieu teh aya tangkal buahan muhun hari kitu nya ieu buah teh nuju buahan bojo tadi ngala dua abdi bojo mah teu ngamukungkul abdi tadi nyala dua bisi jadi matak nyungkeun ikhlasna nyungkeun ridona eta nu gaduh tanah Pak Ustad hatur nuhun eta tanah mang merhatoskeun mang rawatkeun kadar eta buah bujeng-bujeng ning dua bade sadayana oge mangga abdi bali ka imah mawa karung turunkeun ku aing kabeh akhirnya kan jadi membawa berkah nu asalan nafsu oge ieu fitnatul kaum fitnatul aulad fitnah tinu jadi anak 7 bulan adeni bakal ada mangsanya kita manja-manjaan ketika nyabak beteng anu komo ku incu pertama Pak aduh ku anak pertama mah gumasepna aing ge ngalaman gumasep kitu teh atuh kana beteng teh ngadadahan aya pergi dulu ya dadah utun deh padahal abi mah lain ngadadahan beteng hanapeun beteng dadah sampai bertemu lagi Masya Allah ya Rabbana ya Karim itu kur gede beteng aya kalana nincak 8 bulan ngadojak karena batin bapana kegeberan 2011 kan abdi putra teh namanya opat Pak opat namanya opat nyakeun bae we atuh budak uing nu nyieun uing lu urusan teuing ayeuna teh keur nyiram deui malah nu panggedena teh sakola SMP ayeuna teh masantren ayeuna teh kelas 2 mun sakola nuka 2 kelas 5 nuka 3 kelas 3 nuka 4 yuswa balita 5 tahun ayeuna nyiram deui nya aing teh bisaan atuh
nyiram teh kamari pan Nabi sasi Sawal Hapit Rayagung teh pan keluar wae abi ge aneh kok keluar tengah peuting tapi nyiram abi ge aneh. Abi ge nanya, yo sia naha ditinggalkeun unggal peuting sia tapi eta beuteung nyiram deui make jeung UO deui pamajikan abdi ngadat. Tarasa teh peuting ari eta nu lohor poho. Aya poho sagala euy. Ya detik-detik 8 bulan ya Allah gegeberan ada nih 2011 BPJS can merata Pak beda jeung ayeuna babari hayang BPJS rek nu gratis rek nu mayar oge 2011 mah masih kena usum jam persal bari pilihan teh gegeberan hate normal sekian juta sesar sekian juta di bidan sekian juta ka rumah sakit sekian juta ngadoja kana batin nu dipenta makan tadi nu dipenta mah salamet tapi nalika pahitna siap teh mental urang Allahu Akbar ya Allah bro lahir ke alam dunia alhamdulillah sehat beres lahir ke alam dunia budak rudep tarasa repeting halo aing balik ngaji budak keur ceurik lain sare mepene budak lain molor sia teh bantuan pamajikan teh maneh mah molor laki mah rudet aya nu budakna rudet keur orokna aya bawa ka emak paraji balik ti emak paraji balik teh pan geus rantul mawa bola di benangan di dieu teh di Kangkalungan di dieu teh mawa lajak rudet keneh bawa deui ka emak paraji inungna di Kangkalungan ku catut dina kutang sabelah bawang bodas ayo rudet keneh wah di runtuman di jahean di muncangan orok jeung inungna teh jigarek digulek Pak tapi digugu eta digugu ku bapana digugu kunaon teh kunyaah keringan wae tanya deui berat teuing ngaran ganti ngaranna ganti teu saeutik panu baheulana rudet panas digaranti ngaran aya di dieu nu ganti ngaran keur orok aya ngadoja budak keur meujina naik sagede kieu budak teh boga budak teh harak Pak mus gelut jeung budak batur nimul bencenur getihan urang teh nyaho naon kolot budak batur budak aing ku budak sia pangka dokterkeun nimul henteu ngagebugan henteu tapi budak urang anu ngagebuganana nu akhirna urang ngadokterkeun budak batur aya dirudetkeun ku budak tiga kitu siapkeun mental innama amwalukum wa auladukum fitnah harta anjeun anak anjeun bakal jadi fitnah geus nas eta mah dina Al-Qur'an kahayang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun eta mah kahayang Pak ngadoa tapi kan kudu siap aya hadis dauhan aya dauhan Allah dina Al-Qur'an innama amwalukum wa auladukum fitnah harta anjeun anak anjeun teh bakal jadi fitnah siapkeun mental geus gedena budak ngan momotoran titah ngaji embung geus rungsi pakeun perkara dunia mah bisa beres ku dunia riweuh sakumaha riweuh ngarumah sakitkeun budak batur ngabiayaan budak batur atanapi banda urang beak gara-gara budak perkara dunia Pak beres eta tapi nu paling bahaya ketika bapak kena fitnah di akhirat ece tukang salat boga budak bedegong ulah jongjon salat sorangan ece geus di surga kadudut kudu jadi anak ke neraka bapak getol wiridan bapak getol ka masjid tapi budak teu bisaeun salat budak teu bisaeun ngaji budak tara ibadah budak maksiat diantep bapak wios keur di surga jeung emak keur di surga didudut kudu jadi anak lebet ka neraka babarengan tah fitnah eta pikiran mah matak pasantenkeun sia teh didik titah ngaji budak teh
geus rupa-rupa geus gaya modal saya diuk paduli teuing aing mah. Iya can nu cilaka mah mata kelepat lamun bahasa nu jadi kolot aing bosen nitah aing bosen nyarek tong bosen nitah Pak sok sanajan geus lain kewajiban geus pindah rumah tangga geus lain kewajiban nitah geus misah tetep perhatikeun mah ibadahna Pak. Kadang-kadang nu jadi kolot era nyarek kanu jadi budak kulantaran budak alus pamerekna kanu jadi kolot sehingga budak maksiat diantep bapak tukang salat wayahna Pak di akhirat digusur ku anak kana neraka. Wayahna Pak. Nama kejeng kitu karena aya pengadilan Allah. Budak maksiat teu antep, budak doraka teu antep, diantep. Budak maksiat diantep, budak teu salat diantep, budak teu ngaji diantep. Ece keur di surga ucang ange bapak keur ngabaeuhay di surga keur ngalakeday keur nikmat malaikat. Anak anjeun ngagugat. Nah cenah make jeung ngagugat. Kulantaran anjeun tarah nitah tarah nyarek. Panggil dua nana. Bapak dipanggil. Emak dipanggil. Budak ieu nu sorangan diantep. Salatna diantep teu ngaji maksiatna dorakana diantep. Eueuh panyarek eueuh panitah. Akhirnya budak. Kunaon anjeun ngagugat? Kolot abdi teu nitah nalika kana ibadah kolot abdi teu nyarek nalika abdi nyieun dosa cek kolotna pan harita ge nitah bapak mah harita hungkul cek indungna harita mah pernah sakali lamun 2 kali mah emak nitahna cek budak harita pernah 2 kali lamun 3 kali mah harita pernah 3 kali lamun 4 kali mah harita pernah 4 kali lamun 5 kali mah harita pernah 5 kali lamun 6 kali mah. Eta bukti naon urang nu jadi kolot aya bahasa bosen nitah bosen nyarek tong bosen Pak tahadus bini mah abdi pangkat geus kieu punten sanes agul ku payung butut jadi imah pasantren boga santri aya lembaga leulitikan boga tapi masalah urusan ibadah ka Allah kolot sanes suudon ka abdi tara ibadah tapi sok merhatikeun sehingga tolak tuh wiridan sehingga tolak dipertanyakan kene mana kumaha berjamaah subuh lamun liar peuting ditanyakan abdi mah geus nikah sabumi sareng puluh bapak waktu teu acan ngalih kanu ayeuna kan bubuaran sampai 8 tahun ayeuna teh dinu ayeuna teh di bumi pun bapak abdi mah di Banyur keneh Pak di Gedor yo kirang udang can kirang atos Pak udang bojo abdi keluar bapak abdi menyanak gayu di Banyur Pak udang sia geus kawin Pak padahal lamun ngitung geus lain kewajiban anak tapi naon ku abdi dipertanyakeun nah bapak kitu-kitu teuing ka budak aing lebih baik ayeuna nyiksa maneh daripada maneh ngagebroskeun aing kana neraka rama abdi kitu sing bisa kitu maneh teh bapak sia mah bongkena budak alus pamerekna budak mabok diantep budak teh salat diantep, budak maksiat diantep, henteu we aing nyebut kolot goblok mah. Tong kitu Pak, tegas. Naon sababna? Tanggung jawab seorang lelaki itu besar. Lain ngurus diri pribadina hungkul. Doraka pamajikan, salaki ka bawah. Anak doraka, salaki ka bawah. Matak pidauh Rasul, di surga teh, di neraka teh, lobana awewe ini jadi awewe mak nyacenya nyeri hati nyacenya ketika kiai-kiai keterangan teh nyalahan di surga di neraka teh lolobana awewe ketika Kangjeng Nabi Mi'raj bener Pak awewe di neraka bener nah hari lalaki di mana di surga lolobana di surga eueuh di neraka saeutik di neraka saeutik di surga eueuh di mana ternyata salah sawios hadis qudsi nguningakeun ternyata lolobana lalaki jadi suluh na neraka jadi suluh siata jadi lebu tak moal dijahit lebu mah moal naon sababna pamajikan pasea diayonkeun pamajikan doraka diayonkeun budak maksiat diantep lalaki
kedah jantan emutan keur abdi utamina keur bapak-bapak sadayana. Ternyata tanggung jawab seorang suami adeni beratna luar biasa. Lamun teu aya rahmat jeung taufik ti Allah mah lintang ti urang muntang ngan poma sarupa nu jadi kolot gugurkeun kewajiban nikah, gugurkeun kewajiban nyarek hatta yaumal qiyamah, duwi ka poe kiamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Opat tadi fitnahna. Hiji, fitnatul iyal, fitnah rumah tangga. Dua, fitnatul kaum, fitnah di masyarakat. Tilu, fitnatul din, fitnah tina agama. Opat, fitnatul aulad, fitnah tinu jadi pamajikan. Saur ulama, sukses nandangan fitnah anu opat eta. Pasoro, aliman, mahiron, maka bakal jadi alim anu mahir, anu istimewa di payunan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan sadayana nu hadir di dieu janten alim anu mahir, amin. Urang rumah tangga masih bertahan, nu dicarioskeun mah pasti karasa ku urang sadayana heueuhnya dina hate teh pasti kitu heueuhnya. Berarti urang tegas apal karena solusi secara tidak langsung bernaluri berjalan seperti air ternyata dina geuning. Tak ieu dibejakeun kana rek ngamar rumah tangga teh payitna da sakinah mawaddah warahmah mah tujuan eta mah ngan payitna dina rumah tangga teh tadi opat ruka siapkeun mentalna.